Dukun baca mantra. Darat air putih lalu pataji cabul. Punten. Mangga. Hayang naon, Wi? Hayang Indomie ya? Indomie sabari hiji? Dua. Indomie rebus. Sareng naon, Wi? Tos ya. Sesuai. Di namanya nyarios ya. Tapi entah mau ka seueur-saeur. Ka eta anu wae aci jadi teh kamarinya cici teh asa teu aya kitu sapali gitu. Duka kunaon tah duka salah nyeta duka kunaon asa araraneh gitu. Sugan teh anak ibu wae si Aden di sarua gitu lagi aci. Oh, sami buah-buahnya. naon? Buah-buahnya boga tuyun urang. Tuyun? Sararieun. Da lamun eta teh cici teh teu aya kitu sapali. Kudu diarintip atuh imah ka barudak gerakeun Atuh nya. Kalau ngitan we acis mah. Ganteng si Aden wae. Ai sami deui nya. Entos wae ieu teh, Di. Entos. Sabarahaeun kan? 5.000. Enggak, tentunya. Nya ayo ya. Nya mangga. Kemana, Bon? Dihareup ningali si Agus teh. Ieu mah aya di dieu kalebak mungkin. Kalebak heula. tinggal ropi atuh. Baru-baru ngopi. Tuh tukang cimol aya. Terbokek kieu. Sok we pesan ke kurang dibayar teh. Asli. Urang nenggal ka si Agus. Asli ya. Sok yuk. Urang nenggal si Agus heula tuh nya. Bon, dia pesan kan cimol. Oke, Itu bayaran ya. Oke, siap. Gocengan we tuh nyen 3 siku. Arek kabayar tak? Gocengan we 3 bungkus mah tuh. Siap. Bang, Siap, Wak. Cimol. Siap sabaraha dunungan. 5 we. 5. Bayaran ku ya ku bos. Siap dunungan. Yalah kedapnya. Bang, antarkeun nya tuh ke belah ditu ke. Belah mana, Wak? Belah ditu tuh. Belah ditu. Oke, siap. Ieu bumbunya campur. Campur we. Ladaan tong. Pakai. Rawa. Udah loba. Mana Bon sih pesannya? Geus engke ka dieu cenah nganterkeun. Lain asaan orang lagi kasih Boni. Motorna aya mah ganti kudu gede kieu anyar deh. Nang di mananya? Ya gua orangnya asa aneh di kamari kan. Asa curiga orang mana itu ya? Kumaha orang selidiki aja. Si Boni orang selidiki arek. Orang Arek, ayo siap. sama Gus kok anjir teteangan tadi. Nongkrong Bon di dieu Aing sara rada-rada ruas geus asa mikeun rame.
Ban ngomong soal pertuyulan-tuyul Dia kumaha tuh aya kumaha lamun dibalikin di kadukuna bisa mah ya. bisa yuk kurang diantar. Aya tuh aing rada power Ya aya itu. Gus. Aya maunya Gus. Ayo. Gus. Udah lah. Aja. Naon Jang? Iya, Bah euy. Ya nama yang dibalikin deui, Bah. Masalah naon? Soal masalah tuyul, soal tuh sami di kampung kaur. Oh, lamun kitu mah. Lamun kitu mah Ujang bakal boga masalah di antara hiji keluarga. Kata mah tanggung resiko Ujang. Lamun dibalikeun bakal tanggung resiko masalahnya emang kumaha, Bah? Nah, ieu pan tuyul terus seolah-olah dipasrahkeun ka Ujang nya. Tah ayeuna Ujang malikeun setelah tiba-tiba Ujang bakal menang musibah. Gus kumaha Gus? Ieu nih kieu Gus. Ah baik gitu mah abi teu narima atuh kudu keluarga abi kudu teu aya mah. Yang geus kieu mah atuh abi rek lapor ke ustad sekalian. Mangga rek anu mampuheun mah sok cokot. Oke, Gus. On. Naon buru-buru gitu? Naon? Ieu Roy. Kurang enak rek jujur nya ngomong ka barudak kampura nya yeuh. Heeh, sok. Sebenarnya mah kamari-kamari oge urang nu minggu tuyul deh. Bener. Heeh. Nya cik urang oge. Benernya. Heeh. Bawa motor di curiga-curiga. Terus ayeuna kumaha tuh? Tadina urang di ditu teh di soal orang nganturkeun, jadi mereka nganturkeun si Agus teh. Kan masalahna dukuna kalah ngancam ka urang. Tadina urang ka dieu teh nya yang minta nengan pitulung. Sasana urang hampura ngan ayeuna urang minta pitulung. Tadina urang hayang kanu jelema bisa, soalnya itu ngancam euy ke keluarga urang. Wah, kalau jelema bisa. Tela. Mun teu salama ACPG bisa euy. Bisa arek Di mana? tadi dinya aya. Aya tuh tuluhan heula antur. Ayo siap, arek ayo. Ayo. Yuk, berada di mana ya? Tapi Roy eta bisa kan? Roy bener Roy. Bisa, mana lagi bisa euy. Soalnya aing keluarga urang ge diancamna euy. Nah, jadi mana? Kalau orang geroan heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon jak? Aduh, ya perlu sakedik ya. Pak mangga kalebat. Seburu kalau. Salam. Aya naon tuh jang? Kieu sebenarnya mah anu minggu tuyul teh geus kapanggih. Nyata Boni anu minggu tuyul teh. Anu mana Boni teh? Tah ieu jalmina. Oh iya. Coba ningali ari ujang naonan atuh ajaran sesat gitu di beberik ngarah naon? Tadi dalam kapoekan we. Bapak nggak butuh. Tadi nama kieu misalkan kan kita ada mulai sing kampura kalau baru dagang kenal lain oge. Kantina kan diancam. Tidak diancam kudukuna. Tadi yang minta tolong. Soalnya di nama mintanya nyawa, cenah keluarga anu hiji. Oh, eta dukunan pelubah mana? Yang sini gua bidanter ayo. Oh gitu. Tapi bener mana nek tobat? Kalau insyaallah. Geus ari bener-bener maneh arek tobat mah, bener-bener maneh arek heueuh kitu nek ngajalankeun ka nu lurus mah, hayulah kudu dia dibantuan. Hayu anteur ka ituna beumah mana? Ya itu Pak Ustad, orang tadi itu sabarkeun wae. Nya hayu mangga sok.
Pak Ustad, balik deh Pak Ustad. Wah, pantesan tuh lembur naga ya mah. Lembur kieu ya. Sapanas ya lembur naga ya. Saya Pak Ustad. Mbak Yona. Anu mana? Ayo. Oh iya. Assalamualaikum. Oh jantan iya, anu ngajakan dirinya anu ajaran sesat teh. Nuhun. Oh. Iya turunan mana ya? Turunan di mana ya? Cirebon. Cirebon. Ya. Didinya geus wani-wani ka keluarga di dia geus ngajarkeun ieu sesat. Wes, maaf. Dia yang minta kekayaan. Apa harus dibilang sama saya? Dibayar Kalau dia berapa ke kamu sama saudara saya? 10 juta. 10 Jadi juta. lo yang ganggu-ganggu anak buah gua. Iya. Kurang ajar, lu punya apa, lu mau ganggu ilmu sama gua? Emang situ punya ilmu apa? Rasain nih. Ayo, oke tanding. Siap. Rasa aing rasa sia. Tuyul aing rasa tentu sia. Kalah pertandingan aku. Ayo Bangsat. Kuat juga lu Tan. Ampun Tad, ampun Tad. Ampun Tad. Udah Tad. Ampun Tad, aing geus daang Tad, eungeun. Tad, ampun. Aing eungeun geus Tad. Eungeun aing daang heula. Maju. Ampun Tad. Ampun. Ampun.